Wilanjeng enjing kanggo pamirsa sadayana balik deui jeung simkuring Ananda Oktavia di Warta Sunda. Pamirsa, terjadi kecelakaan motor lumangsung ku dua murid MTS Nurul Falah Durajaya yang berinisial A dan R. Korban tabrak lari berinisial A. Kecelakaan lumangsung atawan supir atawa murid keur minum alkohol. TKP kejadiannya di Jalan Balai Desa Durajaya. Kanadira di TKP. Wilujeng enjing pamirsa, abdi Nadila di TKP di Balai Desa Durajaya. Kira-kira jam 7 waktu eta warung sepi, ngan aya hiji numelian sabot keur balanja. Korban teu nyadar aya lalaki nu curiga ge korban.